Alhamdulillahirabbil alamin. Acara doa pidoa parantos dilaksanakeun sumangga urang majeng kana hikmat amaliyah manakib anu dikawitan ku ngaos ayat suci Al-Qur'an kahaturkeun ka Bapak Ustad Ugan, kanggo ngaos tanbih kahaturkeun ka Ustad Ajat, kanggo ngaos tawasul kahaturkeun ka Ustad Opik, kanggo ngaos mangkobah kalih doana kahaturkeun ka Ustad Amung. Salajengna kanggo hikmah ilmiahna tausiahna kahaturkeun ka pangersana ajengan Jajang Ketua LDTKN Kecamatan Cimanggung. Mangga nyanggakeun ka petugas manakib teu kedah dikomentar deui. Sumangga urang tingkatkeun kahusuan calikna sing merenah disarengan dikir dina manah mugia urang sadayana nampi barokah karomah di pangesana Abah Anom Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Sumangga urang sami-sami ngadua munajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليكرهون وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين. وَتَوَلَّوْا
سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pagiring-giring ipakasa guru almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Panglinggihan di Palawan Suryadaya Kajembaran Rahmaniyah dauhanana khusus kangge kasadaya murid-murid panggeut istri sepuh anu muga-muga sing ginanjar kadirinya masing-masing rahayu sapapanjangna ulah aya kabengkahan jeung sadaya oge nu jadi papayun nagara sinatambih kamuliaanana kaagunganana tiasa nang kayunan kasadaya abdi-abdina ngauban kasadaya-dayana dipaparin karaharjaan kajembaran kanikmatan ku Gusti Maha Suci zahir batin jeung sim kuring nu jadi pananyaan torikoh qadiriyah naksabandiyah ngaturkeun kagedelan wasiat kasadaya murid-murid poma sing hade-hade dina sagala laku-langkah ulah aya carekeun agama jeung nagara eta dua-duanana kaulaan sabenerna samistina kudu kitu manusia anu tercicing di
dina keimanan tegasna tiasa ngawujudkeun karumasaan terhadap agama jeung nagara. Taat ka hadarat ilahi nu ngabuktikeun parentah dina agama jeung nagara. Ingat sakabeh murid-murid, ulah kabaud ku pangujuk nafsu, kagendam ku panggoda setan. Sina awas kana jalan anu matak mengparkeun kana parentah agama jeung nagara. Sing teulik kana diri bisi katarik ku iblis anu nyelipkeun dina batin urang sararea. Anggur mah buktikeun kahadean sina medal tina kasucian. Kahiji kasaluhureun ulah nanduk boh saluhureun harkatna atawa darajatna. Boh dina kabogana estu kudu luyu akur jeung batur-batur. Kadua, kasasama tegesna kapapantaran urang dina sagala-galana ulah rek pasea. Sabalikna kudu rendah babarengan dina nggoni ngalakukeun parentah agama jeung nagara. Ulah jadi pacogregan, pacengkadan, bisi kaasup kana pangandika azabun alim anu hartina jadi pilara salawasna di dunya nepi ka akhirat badan payah hati susah. Katilu kasahandapeun ulah hayang ngahina atawa nyieun deuleka jelika. Henteu daek ngajenan sabalikna kudu heman kalawan karidoan. Malah senang ngrasana gumbira atina ulah sina ngarasa reuas jeung giras rasa kapapas mamaras. Anggur ditungtun dituyun ku nasihat anu lembah lembut nu matak nimbulkeun nurut bisa napak dina jalan kahadean. Kaopat kanu pakir jeung nu miskin kudu belas asih someang tur budi bersih. Sarta daek mere maweh nganyatakeun hate urang sareh. Geura rasakeun awak urang sorangan. Kacida ngerikna ati dina kakurangan. Anu matak ulah reka jongjonan. Ngeunah dewek henteu lian. Dapaki miskin teh lain kahayangna sorangan. Estu kadari pangeran. Tah kitu pigesaneun manusia anu pinuh karumasaan sanajan jeung sejen bangsa sabab tunggal turunan ti Nabi Adam alaihissalam. Numutkeun ayat 70 surat Isra anu pisundaeunana kieu. Kacida ngamuliakeun anak kami katurunan Adam jeung kami nyebarkeun sakabeh daratan oge lautan jeung kami ngarijikian ka maranehanana anu aya di darat jeung lautan jeung kami utamakeun ka maranehanana malah leuwih utama ti makhluk anu sejena. Jadi harti ieu ayat nyaeta akur jeung batur-batur ulah aya kuciwana. Nurutkeun ayat tina surat Al-Maidah anu sundana. Kudu silih tulungan jeung batur dina anggoning kahadean jeung katakwaan terhadap agama jeung nagara. Soson-soson ngalampahkeunana sabalikna ulah silih tulungan kana jalan perdosaan jeung permusuhan terhadap parentah agama jeung nagara. Ari sebagai agama saagamana nurutkeun surat Al-Kafirun ayat 6 agama anjeun keur anjeun agama kuring keur kuring surahna ulah jadi papaseaan kudu akur jeung batur-batur tapi ulah campur baur. Geuning dauhan sepuh baheula sinalogor dina liang jarum ulah sereg di buana. Lamun urang nah teu kitu
kang Tuhan jakal di akhirna, karena anu matak tugenah terhadap badan urang masing-masing eta teh tapak amal perbuatanana. Dina surat An-Nahli ayat 112 diunggulkeun anu kieu. Gusti Allah geus maparin contoh pirang-pirang tempat, boh kampungna atawa desana atawa nagarana anu dina eta tempat nuju aman sentosa, gemah ripah loh jinawi kari-kari pendudukna, nu nyicinganana teu narima kana nikmat ti pangeran, maka tuluy bae dina eta tempat kalaparan, loba kasusah, loba karisi jeung sajabana, kitu teh semata-mata pagawean maranehanana. Kulantaran kitu sakabeh murid-murid kudu arapik tilik jeung pamilih dina nyiar jalan kahadean lahir batin dunia akhirat, sangkan ngeunah nyawa betah jasad ulah jadi kebengkahan anu disupri cager bageul. Teu aya lian pagawean urang sararea, thariqah qadiriyah naksabandiyah amalkeun kalawan nya-nya keur ngahontal sagala kahadean dohir batin, keur ngingkahan sagala pagorengan dohir batin, anu ngeunaan ka jasad utama nyawa, anu dirungrung ku pamujuk nafsu digoda budaya setan. Ieu wasiat kudu dilaksanakeun ku sadaya murid-murid supaya jadi kasalametan dunya rawuh akhirat. Patapan Suryalaya 13 Februari 1856. Ieu wasiat dihaturkeun ka sadaya ahli-ahli ditawis ku Kyai Haji Syekh Ahmad Sohibul Waba Tajul Arifin radhiyallahu. Ranggeyan mutiara hiji ulah ngewa ka ulama anu sajaman, dua ulah nyalahkeun kana pangajaran batur, tilu ulah mariksa murid batur, opat ulah medal sila upama kapana, kudu asih ka jalma nu mikang ngewa ka maneh. Pangesa guru almarhum Kyai Haji Syekh Ahmad Sohibul Waba Tajul Arifin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sayyidi wa ibadi ajma'in. Sallallahu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة والمقربين والمقربين والسحر والصالحين وأصحاب الكريم وإلى روح آدم وابن حواء وما تنزل بينهم إلى يوم الدين. شيء لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح ساداتنا ووالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى البقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سيد لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح أئمة المسلمين ومقلدين في الدين والعلماء الراسخين والفقهاء المحدثين والتفسيرين والمحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلمين من مشرقها ومغاربها ومن يمها إلى شمالها سيد الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح أهل السلسلة واليد والشبابية وجميع طرق وسوسا إلى أرواح السماء الأولياء وسعد من كتب العالمين شيرنا شيئا بن قليل الزيلاني قدس الله سرا وسيد سيابي قسم بن معاني وسيد معروف كاري وسيد سيداقي وسيد حبيب أجاني وسيد حسن باسي وسيد عبد الصالح وسيد يوسف حمداني وسيد أبي أتيب السبي وسيد سامي نصباني وحضرة إمام رباني وحضرة سيد مقرب سيد سلام الله وبر محمد وسيد حمد صيف وبدر العارفين وسلم وفري وسلسلة ولا خير لهم سيد له الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح والدي ووالدكم ومسيكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن حق علينا ولمن أرسل وصل وولدنا إنك بدعاء خير صل لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رحمهم والأموات من مشرق ومغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن طرف إلى طرف والعدم إلى يوم القيامة سيقول لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعشر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج
وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم به في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Sugrining puji anu sampurna sareng pangalam sagemlengna eta tetep kaungan Allah anu mikaolas ka abi-abina anu ngaluhurkeun darajatna anu bakti ka anjeunna. Rahmat sareng salam anu utami mugia tetep ka pang-abda Nabi nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu farados dikiatan kalawan mukjizat anu diutus jadi rahmat ka sadaya alam sareng ka kulawargina sareng ka sadaya sahabat sareng ka sadaya aulia Allah anu farantos diluhurkeun kalawan dipapari pirang-pirang karomat amma ba'du. Maka ieu sapucuk kitab anu kalintang ringkesna nyarioskeun manaqibna Sultan Aulia wa imamil ulama Sayyid Abdul Qadir Al-Jalani qadasallahu keng metik tina kitab Uqudul Laili fi Manaqibi Al-Jalani sareng tina kitab Tafsir Khatir fi Manaqibi Sayyid Abdul Qadir. Mudah-mudahan ayang manfaatna ka sadaya dulur-dulur anu kersa ngaos atanapi ngadangu kalawan ngagungkeun kanu kaungan ieu manaqib. Mudah-mudahan kuberkana anu kaungan ieu manaqib Gusti anu Maha Suci ka urang sadayana nurunkeun rahmat sareng nulak tina bahaya dunya akhirat dihasilkeun pamaksadan diwuh kasalamatan amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansurna rahmat wa ridwan wa binana fi asyibi waqti wa makan man qobah kadalapan nyarioskeun anu damel dadasar pada melan Said Abdul Qadir. Sayyid Abdul Qadir ditaros naon anu damel dadasar dina pada melan tuan dawuhan Said Abdul Qadir ala sidqi wa zaqat tibtu khot hartosna ari tangtungan kaula jeung dadasar kalakuan kaula nyaeta bener pantang bohong.
dicereweskeun waktos anjeunna murang kalih dina ping salapan rayagung anjeunna ngagiringkeun onta bade diangon ditegah barang eta onta keur digiringkeun eta onta ngomong pokna he Abdul Qadir anjeun mah didamel teh sanes pikeun ngangon onta anjeunna kaget nyaeta aya onta ngomong kitu teras eta onta dilesotkeun ari anjeunna teras angkat ka loteng ka ibuna unjukan sawurna ibu tadi onta anu bade diangon ku abdi teh nyaram ngangon ka abdi sangemna maneh mah Abdul Qadir didamel ku Gusti Allah teh lain calon kana ngangon onta kumargi kitu manawi ibu rempag mah abdi bade masanten ka Baghdad ibuna ngadangu unjukan putrana kalintang dingahna sawurna atuh nuhun ari ujang hayang masantren mah ibu kacida ridona tah ieu keur bekal 40 dinar engke di mana aya ontan-ontan anu rek ka Baghdad ujang milu nurut udeung tapi ibu wasiat kudu bener dina sagala ucapan jeung kalakuan saur Said Abdul Qadir nyuhunkeun hibarna ibu bae henteu kantos sabaraha lami ti waktos harita Said Abdul Qadir teras ngiring sareng ontan-ontan anu ka Baghdad henteu kacarioskeun lamina sadaya ontan-ontan perantos ngaliwat nagara Hamdan barang dongkap kadinya udul aya 60 rampok tarumpa kuda serta sayoga parabotana teras sadaya saudagar-saudagar dirampok barang meneran ka Said Abdul Qadir cek hiji rampok cilaing boga naon dauhan Said Abdul Qadir boga 40 dinar dikabut dina handapkeun kelek kaula cek rampok kitu patut boga 40 dinar cik bae kaditu mantok tidinya teras Said Abdul Qadir liwat gek deui jeung rampok sajena teras nanya deui cara tadi ku Said Abdul Qadir diterangkeun cara kanu tadi eta rampok henteu percaya deui wae tidinya kabejakeun ka kepalana rampok aya anu ngaku boga 40 dinar tapi henteu dipercaya ku sarea oge ceuk kepala rampok coba bawa ka dieu silaing mah kawas anu burung lain buktikeun buah teuing nya bogaeun 40 dinar tidinya teras Said Abdul Qadir dibawa ku rampok teh ka kepalana barang sumping ke kepala rampok teras ditaroskeun cacana kenana dawuhan Said Abdul Qadir boga 40 dinar ceuk kaula oge tah ieu dikabut dina baju handapkeun kelek lamun teu percaya urang buktikeun teras hawaina dibuka artosna dibilang anu 40 dinar teh hareupeun kepala rampok sajongjonan mah kepala rampok ngahulang wae tidinya teras naros ka Said Abdul Qadir naon pangarahan anjeun anu matak ngaku kabeneran kapan deungeun mah sumawona loba kitu boga sadinara oge tara ngabejakeun ari acan ditakol mah dawuhan Said Abdul Qadir kaulan teu aya pangarahan naon-naon ngan indung kaula miwarang kudu bener kaula moal nyulayaan wasiat menjadi indung tidinya segrup eta kepala rampok teh ceurik bari ngomong kieu salira mah dina tempat anu sakieu uritna
henteu wani ngarampok larangan indung. Nah hari kaula geus sababaraha taun gawe teh ngan wungkul ngarumpak larangan pangeran wae. Mana teuing pangeran benduna ka kaula tah ayeuna saksian ku salira yen kaula tobat ka Gusti Allah di tangan sampean. Tidinya teras rampok anu 60 teh pada tobat barang-barangna kenging ngarampok teras dipulang-pulangkeun deui kanu gaduhna ari saparantos kitu teras anjeunna ka Baghdad harita yuswana 18 tahun. Allahumma ansurna wa ridwan wa bina fi asfi kulli waqti wa makan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil sultan auliya wa qurwasal afiyah qurabani wa qasamadani Sayyid Abdul Qadir Al-Jalani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabika mustafa wa bi asma'i walika Abdul Qadir Mustaba tahhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an musahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaati wa syari biha sudurana wa yasir biha umurana wa fariz biha humumana waqsi biha gumumana waghfir biha dzunubana waqti biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balik biha amalana wa taqabba biha taubatana waqsil biha habatana wangsur biha hujatana wa zana biha mina mutabi inni syariati hanabika mutasifina bimahabitihi mutadin bihadihi wa siratihi wa yatawaffana biha ala sunnati wa la tahimna falla safa'atihi wa surna fi jumratihi wa atba'il buril muhazilin wa sabi sa'i sabikina wa sabihi yaminiya arhamar rahimin wa tasimu bihabillah wa tasimu bihabillah wa tasimu bihabillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.